Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Radina wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Sadaya puji kagungan Allah Rabbul Izzati, Zat nu maha welas nu maha asih tur maha suci. Anjeunna nu geus ngayugakeun langit-langit jeung bumi sarta anjeunna anu ngajaga, anu ngariksa, anu ngurus, anu murbang segala makhluk-makhlukna, boh nu di langitna, boh nu di bumina. Ukituna ayu urang sanggakeun syukur ka Allah Ta'ala. Insyaallah ieu teh minangka tanda yen urang teh betah merenah genah ibadah nyembah mung ka anjeunna. Para pamirsa Arisalah TV anu sami-sami miharep dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Munggaran dina danget nu ayeuna nu biasana simkuring teh ngasuh unteyan hikmah ta ayeuna mah dirobih janten Wanda Sunda. Eta nu kahiji, nu kaduana tangtosna dina jam tayang panginten dina medalna oge aya robih waktu. Kukituna mugi maklum kasadayana eta ge sok aya atos we cenah ku basa Indonesia, ku basa nasional. Mung saur emutan eta mah parantos aya ku asatidah anu sanes. Kituna mugi teu janten wagelan kangge urang sadaya sajabiti ngareuah-reuah basa Indung oge insyaallah ieu teh minangka bagian tina tanda kawasaning Allah yen anjeunna nyiptakeun manusia teh lain saukur beda warna kulitna tapi oge beda basa jeung ungkarana. Dina wedalan anu kahiji anu munggaran insyaallah patali sareng batalna ibadah haji kangge calon jamaah ti Indonesia tahun 1442 Hijriah atanapi tahun 2002 hiji Masehi. Ta urang pedar wae ngeunaan nasib Ka'bah akhir zaman. Nasib Ka'bah akhir zaman. Leres teu ngabibisani. Yen urang teh ngarasa kumaha kitu. Kalabat sim kuring ye sakedah nama munggah haji teh tahun kamari. Tahun 2020. Kusabab aya sasalad Covid teh nya diundurkeun carita nama ka tahun 2002 hiji. Tahun 2002 hiji atanapi tahun 1440 di 2 Hijriah kaping sabaranya kamari teh Menteri Agama ngaluarkeun keputusan nomor 62 tahun 2002 hiji tentang pembantalan keberangkatan jamaah haji Indonesia tahun 1442 garis miring 2002 hiji. Tangtos ieu teh matak ngucunghulkeun rupa-rupa opini, rupa-rupa kamandang jeung sajabana. Tatina sagala rupi naon anu kabaca, naon anu dipadungdengkeun, digunem caturkeun di lingkungan masyarakat, di lingkungan
bumi masing-masing di masjid atau napi di skup ormas tangtos kangge abdi sadaya mah yen batalna ibadah haji kangge jamaah negara Republik Indonesia taya sanes nu kudu ditarima teh nyaeta pasrah sumerah ka Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kana sagala rupi putusan anu parantos dipedalkeun ku pamarentah Republik Indonesia. Mung panginten aya pamundut. Insyaallah da kana kodok kodar mah wajib iman. Nanging kana batalna alatan batur mah negara batur mah teh dibatalkeun tangtos panginten nutos dibedokkeun dibatalkeun 2 kali mah mugi-mugi we aya tawis kanyaah aya tawis kadeudeuh ti pamarentah teh lain ngan saukur mentah hampura kitu panginten. Mohon dina Al-Qur'an oge geuningan lamun teh mah make naon teh make kias hukum kisos nu kamari dipedar yen kisos teh geus aya di zaman Bani Israil. Nalika Allah ngajantenkeun kisos teh minangka bagian tina hududna tah aya tambahan saur para sahabat. Tambahna teh nyaeta aya diat. Bani Israil mah kisos teh kisos beun we. Tapi kisos dina atanapi keur umat Islam mah aya tambahna nyaeta diat. Ganti rugi gitulah. Tah ayeuna oge lamun teh mah ngangge kias kisos ku Allah diparentahkeun tuturkeun ku ma'ruf oge ku ihsan. Tah mugi-mugi we urang teh kenging nu kahiji perkawis ma'ruf, nu kadua perkawis ihsan ti pamarentah atanapi ti Kementerian Agama khususna anu ngokola ibadah haji. Mugi-mugi we aya tawis kanyaahna da urang teh panonton artos teh sabaraha jutanya 30 jutaan langkung terus sabaraha tahun mohon tah piraku ayeuna teh saukur mentah hampura teu aya itu teu aya ieu teu aya bonus lah cek urang mah piraku mani asa cukup ku mentah hampura hungku. Insyaallah di hampura, insyaallah di maklum mung tawis kanyaah piraku teu teuneunan sakitu puluh juta teu aya bonus kangge calon jamaah haji anu gagal berangkat dina tahun ayeuna. Eta panginten pamerdih ti calon jamaah haji anu gagal. Oge anu nya panginten nu direncanakeun 2002 hiji ge panginten gagal oge. Da hakikatna mah tos aya 2 jeung saterusna ieu teh pengunduran sadaya. Tah urang pedar perkawis nasib Ka'bah akhir zaman. Insyaallah pamirsa ayeuna mah teu acan lebet kana tungtung zaman. Naon margina? Margi teu acan aya atanapi ku Allah can dikencarkeun kaum Ya'juj jeung Ma'juj. Satungtung can dikencarkeun mah artina lamun Ka'bah ayeuna sebut we teu aya nu ngajugjug, teu aya anu tawaf, teu aya nu ngurilingan. Tenang. Margi Ya'juj jeung Ma'juj teu acan dibijiekeun dikaluarkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah teu ayana ibadah haji kangge urang ieu teh nya tanda leutik akhir zaman. Teu acan tanda akhir zaman anu sanyana. Ieu nyoko kana hiji hadis anu katampi ti Sufyan bin Uyainah an Furotin oge anjeunna nabi ti Furot an Abid Tufail an Hudzaifah bin Asid ittala an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaina. Saur anjeunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos nepangan kami sadaya ngahaja wa nahnu natadzakaru sa'ah. Harita teh kami keur ngagunem caturkeun masalah as-sa'ah, masalah kiamat, masalah agung. Faqala Nabi teh naros nakon ka para sahabat, ma tadkuruna, naon nu keur diomongkeun ku aranjeun? Qalu nadhkuru sa'ah,
Ya Rasulullah kami teh nuju ngagunem caturkeun saah kiamat. Faqala Rasulullah ngandika innaha lan taquma saestuna kiamat teh moal kajadian hatta tarawna asyra ayatin nepikeun ka katempo kumaraneh kabeh 10 tanda-tanda. Jadi aya 10 tandana teh. Naon wae nu kahiji ad-dukhon. Aya surat ad-dukhon. Mangga. Jadi aya haseup anu memang luar biasa. Malah tadi abdi ngaos di salah sahiji media online yen saur para ahli ilmu naon tatenya antariksa ilmu nyalah nu kararitu cenah kecepatan bumi teh ayeuna geus leuwih gancang tibatan sasari. Geus leuwih gancang. 0,04 mili nu kasakumaha eta teh. Pokona mah ngagancangan leuwih tibatan ti sasari. Memang teu pati gancang tapi ngagancangan. Naon efekna? Efekna teh nyaeta waktu bakal leuwih gancang. Masya Allah. Jadi upami teh mah sapoe sapeuting ayeuna di urang mah alhamdulillah aya di khotulistiwa. Di khotulistiwa teh nyaeta tengah-tengah. Jadi antara waktu beurang jeung peutingna teh saimbang. Sebut we 12 jam 12 jam. Tapi anu henteu di khatulistiwa mah eta teh aya nu beurangna leuwih lila, aya nu peutingna leuwih lila jeung sajabana. Alhamdulillah urang mah kersaning Allah aya di patengahan. Pantes lamun Islam teh tumbuh suburna di tengah-tengah. Margi ideal pisan, gitu ideal. Saum ideal. Ideal. Pan ayeuna upami geuningan aya nu ngalalakonkeun saum di Walanda dugikeun ka buka teh jam 8. Cobi lamun urang ayeuna bukana jam 8. Walah sigana mah geus teu betah di Indonesia teh. Keur makieu deui, tambah-tambah bukana jam 8, komo jam 10. Jam 2 geus kudu sahur deui. Ngan untung nama sigana tarawih teh sakedeung gitu. Allahu alamnya. Tah kitu panginten pamirsa janten ayeuna bumi kecepatanna geus leuwih tarik tibatan sasari. Lamun ayeuna puteran bumi leuwih tarik hartina zikir ka Allah ge kudu leuwih tarik. Ibadah ka Allah ge kedah leuwih gaspol. Ulah kendor. Lamun kendor bumi wae ngagancangan hartina urang teh bakal leuwih gancang kolotna gitu. Siap? Ya mudah-mudahan we ku kitu ku kieu urang mah sadaya siap insyaallah. Tanu kahiji ad-dukhon haseup. Anu kadua ad-dajjal. Dajjal. Insyaallah tos pada mafhum lah ahli ilmu. Nu katilu ad-daba. Binatang melata. Sato nu ngarayap. Teras nu kaopat watulung syamsi min maghribiha. Panon poe atanapi srangenge mucung ho ti belah kulon. Nu biasana ti wetan mucung ho ti leuwah ti belah kulon. Tak aya ungkara tobat mah teu aya gunana lamun geus nempo panon poe mucung ho ti kulon. Aya gunana. Salajengna wa nuzulu Isa bin Maryam. Lungsurna Isa alaihissalam. Cenah ieu teh pernahna di Damaskus. Di hiji masjid anu kamari simkuring nongton ya. Presiden Suriah sata teh namina teh Asad. Jeuna salat di dinya. Teh eta teh cenah masjid eta teh engke tempat lungsurna Nabi Isa alaihissalam. Salajengna wa Ya'juju wa Ma'juju dikaluarkeunana ku Allah Ya'juj jeung Ma'juj. Jadi Ya'juj Ma'juj teh geus aya ya. Dikerem ku Allah. Diisolasi. Teu bisa interaksi muamalah gaul campur jeung kaum anu sejen. Tapi jaga geus kiamah bakal dikencarkeun. Lamun geus dikencarkeun geus ripuh urang teh. Wa talatu khusufi
wa thalatu khusufin. Oge bakal ngalaman naon teh tilelepna. Aya nu nyebatkeun naon ngamina teh ekuifaksi. Tilelepna taneuh di tilu tempat. Khasfun bil masyriqi wa khasfun bil maghribi wa khasfun bi jaziratil arabi. Nuka hiji nyaeta ti palih wetan. Nuka dua ti palih kulon. Sarta nuka tilu nyaeta di jazirah Arab. Wa akhiru dalika anu pamungkasna nyaeta tanda kiamat teh lamun narun takhruju min kibali tatrudun nasa ila mahsyarihim. Lamun seuneu geus ngagiring geus ngumpulkeun maranehna nuju ka hiji tempat kumpul. Ari ayeuna mah teu meunang kumpul-kumpul teh, geus kiamat mah engke seuneu teh bakal ngagiring nepikeun ka kabeh jelema teh ngumpul di hiji tempat. Ta ieu alamat tanda kiamat. Geuning teh disebut eta naon teh Ka'bah teu disebat. Sabab Ka'bah mah di dieu. Sabab Ka'bah mah posisina teh nuturkeun Ya'juj jeung Ma'juj oge nuturkeun Isa bin Maryam. Ya'juj Ma'juj dikencarkeun ku Allah. Tah sabada kitu nembe Ka'bah teh bakal moal dijugjug deui, moal jadi patempatan anu salila ieu jadi naon teh impian sadaya masyarakat muslim. Malah cenah anu ka serat ku Allahu yarham Kang Haji Usep Romli waktos ngalalakonkeun Bapak LB Murdani. Harita teh Pak LB Murdani jadi pengawalna anu dipercanten pisan ku Presiden Soeharto harita. Tah duka kumaha carana LB Murdani lain Islam tapi bisa ngawal Pak Soeharto khususna dina ibadah haji. Margi Pak Harto alim dikawal iwatiku Pak Murdani. Sanaos anjeunna lain muslim, kumaha we cenah carana? Gitu. Duka ujian duka naon cik cenah lamun anjeun lihei coba. Memang LB Murdani sakitu liheina. Dugikeun ka pemerintah Saudi anu tara katipu, tara. Apaleun ieu muslim, ieu lain muslim, apaleun. Tapi harita mah duka kumaha cenah. Ngiring we carita nama LB Murdani teh ngawal Pak Harto dugikeun ka sadayana we. Sadayana rangkaian sadayana tata titi ibadah haji dilakonan. Naon kacindekanana? Kacindekan anjeunna nalika anjeunna mulih ka lemah cai teras anjeunna oge naon masihan briefing ka anak buahna saur anjeunna kieu. Pokona ulah nepikeun ka sakabeh tentara Republik Indonesia anu ngagem muslim atanapi anjeunna teh muslimah ulah aya anu henteu ngajugjug Ka'bah. Tah jadi saur anjeunna ngajugjug Ka'bah teh sok sanaos lain muslim tapi karasa ieu lain imah samanea. Ieu bukan sembarang tempat, tapi ieu tempat bener-bener boga aura. Ieu tempat bener-bener boga komara anu sakitu luar biasana. Nepikeun ka hate nu pangjerona ngarasa geteran-geteran yen ieu teh bener-bener rumah Allah. Ieu teh Baitullah. Tah kitu. Karasa pisan daya tarikna teh. Lamun ayeuna geus teu aya daya tarik deui, wah hartina ieu geus aya masalah. Jadi putaran bumi aya masalah. Terus oge Ka'bah aya masalah. Ya margi Ka'bah nu Allah sedotan atanapi gaya jeung sagala rupana lamun ditilik tina naon lah ilmu alam gitu. Allah nu ngatur sadayana. Lamun salila ieu Ka'bah boga tanaga boga energi anu memang teu dipikanyaho ku urang sadaya. Lamun ku Allah dicabut mah da geus moal aya hargaan. Moal.
Da Allah nu kagunganana. Da Ka'bah mah nu matak jalmi hayang ngajugjug, oge jalmi kataji, ku dedeg pangadegna, ku jogrogana, eta teh sadaya kawasaning Allah. Lain kiswahna, da kiswah mah enggak tahun ge diganti. Tapi anu jadi energi utamanya eta ti Allah Subhanahu wa taala. Dicabut aku Allah, lamun dicabut ku Allah teu aya hiji jalma oge nu hayang ngajugjug ka ditu. Naudzubillah. Talamun geus teu aya tanagaan, energi Ka'bah geus leungit atas. Galura sumangat urang hayang ngajugjug ka ditu, keur umroh, keur tawafna, keur hajina, tos sama sakali moal aya. Lamun geus kitu alamat kiamat geus deukeut pisan. Tajanten ku hadis anu tadi tina 10 tanda kiamat teh lamun teama Ka'bah teu kasabi teu kasebut teu disebat-sebat lain hartina Ka'bah teh bagian tina 10 tapi Ka'bah teh nyaeta nuturkeun kanu 10. Urang aos deui hadis anu kadua. Tadi hadis riwayat Ahmad. Upami dina nomor hadis naon digital mah nomorna teh hiji 5 nate 4 kali. Hartina nomor 15.555. Hadis nu kadua para pemirsa. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngandika, la yuhajjannal baitu. Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam, Baitullah masih keneh dijugjug. Baitullah masih keneh pasti. Jadi ayalah pasti Baitullah dijugjug keneh. Keur jalmi-jalmi nu ngalakonan ibadah haji. La yuhajjanna, haji tina haji. Wala yu'tamaronna, oge bakal dijugjug di nararaga umrohan. Jadi Ka'bah masih keneh dijugjug ka hiji di nararaga hajian, nu kadua di nararaga umrohan. Ba'da khuruji Ya'juj wa Ma'juj. Sabada dikaluarkeunana Ya'juj jeung Ma'juj. Ta ieu nu dimaksudku peribados tadi. Jadi Ka'bah teu dijugjug teh minangka bagian tina alamat kiamat, tapi henteu kalebet top 10, henteu kalebet 10 besar. Margi nuturkeun kana ba'da khuruji Ya'juj wa Ma'juj. Jadi upami Ya'juj Ma'juj can kaluar mah moal. Mung ayeuna tanda-tandana tos katawis. Tos katangan ku urang sadaya, ya Allah ya Rabbana. Naon cenanya menjadi masalah. Hari Malaysia nu sakitu rongkah apa nuju lockdown ya Malaysia teh. Tapi nah ku pamarentah Saudi ditampi malah dipasihan porsi, dipasihan kuota. Ari urang mah teu dibere. Aya ge kuota Telkom slang. Aya oge kuota eta, kuota kangge internet. Tapi kuota kangge haji mah teu aya pamirsa. Nya urang tarimakeun we sakali deui, sabar, pasrah, tawakal ka Allah. Insyaallah pahalana mah jaga sabeureun. Insyaallah. Mung tangtos urang teh boga uneg-uneg gitu. Nah, pan urang teh mayoritas. Naon masalahna? Eta terangkanlah gitu. Naon sababna? Indonesia nepikeun ka disuspend, disetrap lamun sakola teh mah. Ya pasrah we pangintennya. Nah naon ge pasti aya hikmahna, pasti insyaallah. Da saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oge pan keur jalma mukmin mah naon kajadian wae bakal meunang kahadean. Dibedokeunana kahadean, dibere lawangna, dibuka ku pamarentah Saudi, insyaallah jadi kahadean. Duanana ge kahadean.
Tak janten jentre pamirsa. Yen ibadah haji naon teh yen Baitullah teh dijugjug teh eta mah nuturkeun huruju Ya'juj wa Ma'juj. Kaluarna Ya'juj jeung Ma'juj. Jadi muami heulaan Ka'bah disuspend ku Allah gitu we lah bahasa legegna mah. Lamun Ya'juj jeung Ma'juj geus kaluar. Oke, Ya'juj jeung Ma'juj eta teh bakal binasa nalika umat manusia dibimbing ku Isa bin Maryam. Jadi moal tiasa aya nu ngalawanan. Rongkahna bedasna Ya'juj Ma'juj teh kajaba Isa bin Maryam alaihissalam. Jadi Nabi Isa engke teh bakal dipaparinan mukjizat. Bukan kasabaraha kali, mukjizat anu luar biasa. Engke anjeunna ngadoa ka Allah, merdih ka Allah. Lajeng Allah ngalungsurkeun hileud, duka hileud, duka virus, duka naon. Tangke teh bakal nyerang Ya'juj jeung Ma'juj. Lamun geus nyerang Ya'juj jeung Ma'juj sadayana bakal tilar. Sadayana bakal binasa. Lamun binasa sadayana engke bakal jadi bangke. Lamun jadi bangke pasti bau. Nalika yang hareupan kajadian model kitu, Nabi Isa ngadoa deui ka Allah. Ya Allah, rengsekeun ieu masalah sabab ieu teh teu aya nu tiasa nungkulan kajaba kawasaan je. La haula wala quwata illa billah. Dibereskeun ku Allah. Beres. Allah ngirim manuk anu baradal. Terus diangkat eta bangke-bangke Ya'juj jeung Ma'juj teh. Kitu. Janten Baitullah mah nuturkeun Ya'juj Ma'juj jeung Nabi Isa alaihi salam. Salian ti eta Nabi Isa oge engke bakal ngalakonan ibadah haji. Nabi Isa lungsur langsung anjeunna jadi makmum salat subuh. Anu kaduana engke jaga lamun deus deukeut kiamat Nabi Isa bakal ngalakonan ibadah haji. Cing kira-kira upami urang ngalakonan ibadah haji dibimbing ku Nabi Isa siap. Nya meureunan tina hiji naon teh tina hiji aspek mah insyaallah reueus pisan dibimbing ku Nabi Isa alaihissalam. Utusan Allah, Nabi Allah, kekasih Allah, Rasul Allah. Tapi dina aspek nu sanes leuh kiamat ya geus deukeut, tapi insyaallah satungtung aya Nabi Isa pasti salamat. Ditakdirkeun aya dajjal oge insyaallah salamet lamun aya Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa sareng dajjal teh sami gelarna Al-Masih. Al-Masih Dajjal. Nabi Isa oge Al-Masih. Ngan Al-Masihna Nabi Isa mah bener, ari Al-Masihna Dajjal mah memang sasar gitu. Mugi-mugi urang sadaya kenging panang tayungan ti Allah Subhanahu wa taala. Pamirsa anu sami-sami miharap dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, ta eta gambaran ngeunaan yen naon teh tanda kiamat teh di antawisna. Tapi bagian tina huruj Ya'juj jeung Ma'juj ya. Nyaeta lamun geus teu aya deui jalmi anu ngalakonan ibadah haji atanapi umroh ka Baitullah. Geus teu aya deui. Teu aya. Bujang-bujang ayeuna sakloter. Saurang oge teu aya. Teu aya. Ayeuna nu ngurilingan Ka'bah jumlahna tos dikurangan. Dikurangan. Komo jamaah Indonesia mah teu aya sama sekali. Ditutup. Margi pangintennya kitu kieu teh Allah. Mugi-mugi sadaya jalmi anu khususna nyepeng regulasi, nyepeng naon teh wewenang jeung sagala rupana introspeksi. Sabab nya kudu ingat yen urang teh mayoritas muslim, muslimah. Hawatos anu teu acan pisan ngajugjug Ka'bah, hawatos pisan. Ari nu parantos 3 kali mah 4 kali komo unggal tahun mah keun we da eta mah daremen
keun we nu geus sakali weh keun we ieu mah nu acan pisan mangkani geus ngimpi-ngimpi geus kaimpikeun pan bedana urang jeung maranehna teh ari urang mah ngimpi wae tapi teu indit ari maranehna mah teu ngimpi-ngimpi acan ka ditu teh geus aya we di ditu gratis deui Allahu a'lam. Eta tos dua hadisnya pamirsa. Ayeuna hadis nu katilu. An Abdullah bin Amr qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul saur anjeunna abdi kantos ngadangu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngandika yuharribul Ka'bah. Ka'bah teh bakal dihancurkeun, bakal diancurkeun, bakal diurugkeun. Lain ku bulldozer lain ku beku lain. Kusaha dzu aswai kotain. Ku jalmi anu gelarna teh dzu aswai kotain. Hese nyebutna ge. Dzu suwai kotain. Hese. Di mana cenah manehna teh minal Habasyah. Ti Habasyah tuh nyambung. Nyambungna teh kieu pamirsa. Baheula urang lamun ngaji surat Al-Fil. Di ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Nya eta nya. Alam leresnya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Eta teh biasana ngalalakonkeun raja Abroha. Raja nu boga karep hayang ngancurkeun Ka'bah. Tah engke aya Abroha deui. Jadi kangaranan jalmi mah nu dilalakonkeun ku Allah sareng Rasulna rupina mah bijil deui eta. Lamun dina bahasa naon kitu nya legegna mah reinkarnasi. Mucunghul deui eta Abrohah teh. Mun ayeuna sering jalmi remen jalmi teh nyebutkeun lamun aya pamimpin nu zalim teh nyebutna Firaun. Aya nu nyebutkeun Firaun milenial aya. Da memang jalmi mah kata karakter watak anu digambarkeun dina Al-Qur'an dina sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam eta teh ku Allah sok dipucunghulkeun deui. Sanajan dedegna beda, rupana beda. Ngan kalakuanana 11 12 kitu lah. Ari persis teuing mah henteu. Ngan 11 12. Tah si jalmi anu gelarna Dzuswai kotain teh minal Habasah. Urang Habasah. Ti Habsyi, ti Ethiopia. Wa yaslubuha hilyataha wa yujarriduha min kiswatiha walaka anni anduru ilaihi usoili'a ufaidi'a yadribu alaiha bimishatihi wa mi'walihi. Jadi saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ieu jalma teh urang Habasyah. Manehna pisan nu bakal nyokot papaesna, perhiasanana. Sagala perhiasana dipaling ku manehna. Tuluy kiswahna bakal dicokot, bakal dirabut, bakal didudut ku manehna. Tah saolah-olah lamun ningali manehna teh kuring nempo dedeg pangadengna teh punten ya. Ciri nate nu kahiji huluna botak, dugul. Sidhu suai kotain teh. Jelemana urang Habasyah, manehna nu nyokot rupa-rupa papaes, perhiasan nu aya di sabudeureun Ka'bah, tuluy kiswahna dirabut, didudut, diruksak ku manehna. Tuluy kuring ningali manehna teh Rasulullah tos dipasian gambaran ku Allah Subhanahu wa taala. Gambaranna teh cenah anjeunna teh mastakana, biasanya mastakana dugul. Botak. Teras sukuna pengkor. Huluna botak, sukuna pengkor. Sarta manehna teh bakal ngancurkeun Ka'bah ku singkup jeung kampak. Anu nyebutkeun linggis. Hartina teu make doser, teu make alat-alat canggih, teu make bom, rudal henteu, tapi make pakakas anu biasa dipake.
Tah simkuring di Mali di mananya? Di Thailand di mana gitu tah. Jadi aya wisata anu tempat nate dibangun ku taneuh. Tah oge ngawangun nate ala kadarna. Tunggu ge alat-alat canggih henteu. Cekap we linggis, sekuk, eta we lolobana mah leungeun, dibentuk ku leungeun taneuh teh. Aya nu buleud, aya nu macam-macam lah. Tah du suai kota ente bakal ngancurkeun Ka'bah ukur modal singkup jeung pacul jeung linggis. Nyarupaning kitu leh alat-alat nu aya. Henteu make pakakas anu modern henteu, tapi pakakas apa adanya. Ya persis panginten sareng manusia purba. Kampak-kampakna, pesona, estu basajan pisan. Tina tulang, tina batu, basajan pisan. Tah ieu jalma teh bakal ngancurkeun Ka'bah. Nah nu ngahalangan teu aya. Hartina geus teu aya deui nu ngajaga. Numawi spirit tina naon teh raja di Arab Saudi eta teh biasana sok nyebutkeun dirina Qadimul Haramain. Hartina lian ti ngajaga wilayah Saudi Arabia oge ngajaga ngariksa dua nu diharamkeun ku Allah Subhanahu wa taala atanapi dua nu mulia nyaeta Ka'bah atanapi Mekkah Al-Mukarramah, Masjid Mekkah Al-Mukarramah nu aya di lebetna Ka'bah, anu kaduana Masjid Nabawi. Dijaga tah ku pamarentah teh. Disiapkeun sagala rupana. Ulah nepikeun ka Ka'bah sareng Masjid Nabawi aya anu asup lianti kaum muslimin. Tak jadi bakal diruksa ku jelema urang Habasyah. Jadi Abrohah teh minangka alamat yen jaga ayeuna memang digagalkeun dan can cunduk kana waktuna. Tapi lamun geus cunduk kana waktuna, Ka'bah teh bakal benar-benar diruksa ku urang Habasyah. Memang ngaranna lain Abrohah. Da manehna teh dugu geuningan, dugu sukuna pengkor, bayangkeun ku urang sadaya. Mastakana dugu dua sukuna pengkor gitu. Tapi geuningan galurah hayang ngancurkeun Ka'bah teh luar biasa. Nah itu digambarkan ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lamun teh mah ayeuna pemerintah Saudi nutup teu aya ibadah haji ke jamaah Indonesia nya disebat alamat kiamat mah sanes. Mung ieu teh minangka tanda yen ayeuna ge geus kabayang nalika Ka'bah dibatas jumlah anu tawafna oge anu lebet ka komplek Masjidil Haram ieu teh alamat yen jaga engke mah bakal moal aya saurang sama sekali. Jadi urang teh kedahna regreg lamun teh mah aya anu ziarah. Aya upami ayeuna mah leuweung ayeuna mah. Upami urang ningali dina TV nya pamirsa leuweung ayeuna mah. Aya anu atras we ngabring. Mung biasana Ka'bah teh ditutup. Tutup kanggo salat berjamaah. Kanggo salat berjamaah mah dibukana teh sajam samemeh digalindengkeun adzan. Nanging kangge nu umroh mah aya dispensasi. Jadi dispensasi irah bae nu bade umroh mangga eta mah full panginten. Full 24 jam. Tapi kangge jalmi anu bade salat mah teu tiasa. Janten nu tiasa lebet ka komplek Masjidil Haram teh ngan jalmi-jalmi anu ngangge raksukan ihram. Lianti eta mah teu tiasa kajaba petugas. Eta gambaran ti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngeunaan kondisi Ka'bah akhir zaman. Ayeuna teu acan panggih jeung tungtung zaman, tapi tanda-tanda tungtung zaman ku Allah geus ditembongkeun saeutik demi saeutik ka urang sadaya.
Oge dina hadis sanesna aya nu nyebatkeun yen cenah ngaran jelema teh Jah-jah. Ari itu mah Abrohah, ari ieu mah Jah-jah. La yadhhabul lailu wan naharu, siang jeung peuting moal leungit. Siang jeung peuting moal leungit, naon artina? Kiamat. Jadi kiamat moal kajadian. Kitu dina ungkara nu sejen mah. Mung Rasulullah ngungkarakeunana ku kalimah anu endah. La yadhhabul lailu wan nahar. Beurang jeung peuting moal wakaendit. Beurang jeung peuting masih aya keneh, normal keneh. Hatta yamliku rajulun minal mawali nepikeun ka hiji lalaki ti kalangan budak. Bayangkeun ti kalangan budak. Lain ti kalangan raja, lain ti kalangan menak. Ieu mah bener-bener hamba sahaya, mamluk. Ya. Yuqalu lahu Jah-jah. Aya nu nyebatkeun eta jelema teh pingaraneunana Jah-jah. Si Jah-jah na can aya, tapi Nabi tos dipasihan gambaran. Dan memang Nabi SAW mah lian ti nampi wahyu oge anjeuna kersaning Allah nampi pirang-pirang beja anu di luar Quran sareng sunnah. Salajengna pamirsa, ke aya keneh hadis-hadis anu sanesna patalis sareng nasib Ka'bah akhir zaman. Jadi Ka'bah teh engke bakal kahiji. Ka'bah teh moal dijugjug deui ku jalmi. Jadi teu aya haji, teu aya umroh. Haji secara makna ngajugjug, ziarah. Umroh ngamakmurkeun. Emirat. Nah, eta teh sami sareng umroh. Upami urang nyokot kecap dasarna. Jadi moal aya nu haji, moal aya nu ngajugjug, moal aya nu umroh. Umroh ya ngamakmurkeun teh pan biasana mah tawaf sareng salat, sareng sa'i. Eta teh dina raraga ngamakmurkeun Masjidil Haram. Jadi nu dimakmurkeun sanes ngan wungkul Ka'bah tapi oge Maqam Ibrahim sareng Mas'a tempat sa'i. Aya 3 Masy'aril Haram anu ku urang dimuliakeun minangka bagian tina ngalakonan ibadah haji sareng umrah. Jadi tadi tos diuningakeun yen Ka'bah teh moal waka diruksa. Satungtung ngaliwatan heula kajadian-kajadian samemeh naon kiamat. Nyaeta nu kahiji datangna naon teh teu dijugjugna Ka'bah teh moal miheulaan huruju Ya'juj wa Ma'juj. Jadi pasti Ya'juj jeung Ma'juj heula. Ya'juj jeung Ma'juj dikencarkeun ku Allah pan dihalangan taku Dzulqarnain. Mawi urang disyariatkeun maca surat Al-Kahfi teh kitu. Lain saukur newak atanapi nadaburan napakuran ayat-ayatna, tapi lamun ku urang diaoskeun digalindengkeun eta teh insyaallah bakal jadi proteksi, bakal jadi tameng, bakal jadi naon teh mah penangkal, bakal jadi hahalang, bakal jadi hijab insyaallah. Siga vaksin gitu, bakal keluar ta imunitas urang teh lamun urang rajin salawasna maca surat Kahfi. Jadi maca surat Al-Kahfi teh insyaallah. Jaga lamun teh urang mah panggih jeung akhir zaman, insyaallah urang gaduh tameng, urang gaduh benteng nyaeta pahala tina surat Al-Kahfi. Pahalana ieu lain khasiat tina surat Al-Kahfi lain. Jadi pahalana tina surat Al-Kahfi teh nyaeta ditakdirkeun urang panggih jeung tungtung zaman, insyaallah urang bakal kenging kakiatan nu luar biasa ti Allah Subhanahu wa taala minangka pahala tina rajina urang maoskeun surat Al-Kahfi khususna dina dinten
Jumaah gitu, insya Allah. Itu tah lamun geus Ya'juj Ma'juj keluar kakara lalakon salajengna nyaeta Allah bakal ngalungsurkeun Nabi Isa. Nabi Isa teh nu mawi dugikeun ka ayeuna can disebut maut. Tapi ku Allah disimpen, diteunden di hiji tempat anu memang dirusiahkeun ku anjeunna. Jaga lamun geus cunduk kana waktu, tiba kana mangsana, ku Allah teh bakal dilungsurkeun. Tah nalika Nabi Isa dilungsurkeun teh harita kaum muslimin bade ngadegkeun salat subuh berjamaah. Waktu umat Islam bade ngalakonan salat subuh berjamaah, ningali aya Nabi Isa tantos atuh imam teh mundur. Da aya nabi piraku, aya nabi ayeuna urang teh percaya diri di hareup we henteu. Pasti geuningan aya Kangjeng Rasul mencek urang gitu nya. Da lungsurna oge cenah di Damaskus di ditu. Mangga cenah dihaturanan jadi imam. Tapi Nabi Isa teh nolak. Kami mah umat nuturkeun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh Nabi Isa oge nu disebut juru selamat geuningan hayang salamet mah anjeunna ge nuturkeun naon anu dilakonan ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh berjamaah. Tareng salat subuh langsung anjeunna mah. Da Al-Masih teh langsung anjeunna ngalakonan anu parantos ditetepkeun ku Allah Subhanahu wa taala. ABCD nate, skenario nate tos dicepeng ku anjeunna. Anjeunna bakal ngalakonan, moal tiasa ditahan-tahan. Atuh ngopi heula, atuh di dieu teu tiasa. Anjeunna kedah ngalakonan tugas-tugas abot anjeunna. Jadi Nabi Isa teh bakal jadi gaganti. Nabi sallallahu alaihi wasallam mimpin umat akhir zaman. Hikmahna naon? Hikmahna nu kahiji Allah janji moal ngalungsurkeun deui nabi. Atanapi Allah moal deui ngutus nabi anyar. Anapun nabi hiji dirahasiakeun atanapi ditunda diteundeun ku Allah di hiji tempat, eta mah artina tetep moal ngarobah yen panungtung nabi mah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anapun Nabi Musa henteu jadi nabi anyar tapi jadi nabi ngabingbing umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hareupan nungkulan episode akhir zaman. Da episode akhir zaman mah abot kacida papiarsa. Bujeng-bujeng akhir zaman ayeuna wae anu disebut cenah akhir zaman tapi masih kene aya nya naon tanda-tanda yen ayeuna can akhir zaman sabab aya kene alat-alat canggih. Mari upami tos disebut akhir zaman mah perang na oge pan perang ku tombak deui, ku panah deui teu aya perang siga di mana di ditu di dieu teu aya jelegur-jelegur bom siga di Gaza. Nu diutahkeun tina naon teh pakakas perang kagunganna urang Yahudi anu disponsoran ku jalma-jalma anu boga simpati ka urang Yahudi di saantero dunia. Bayangkeun. Tete aya deui alat-alat canggih. Engke mah perang akhir zaman mah bener-bener balik deui ka zaman baheula, zaman Breto. Ku panah, ku tombak, aya palu-palu, aya linggis-linggis pokona mah naon we. Nya. Ku bambu, ku awi seukeut teh bambu runcing, anu kitu we perang teh. Perang akhir zaman. Teu aya deui alat-alat canggih. Da cenah aduhon teh haseup, ieu haseup teh ceuk sakaol bakal ngaruksak kabeh teknologi anu geus di jieun ku jelema. Hancur tak kabeh ku aduhon teh nepikeun ka urang balik saperti nya zaman baheula. Can boga alat naon-naon, HP leungit, laptop leungit, kamera mau tiasa selfie akhir zaman moal panginten gitu Allahu a'lam. Ieu mah nuturkeun kaul-kaul anu didugikeun ku para ulama. Tajanten ayeuna mah masih kene biasa-biasa. Tapi jaga engke mun Nabi Isa geus lungsur masyaallah. Nabi Isa bakal ngabingbing umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge
Salianti anjeunna henteu jadi nabi anyar, anjeunna teu nyanak syariat anyar. Ta ieu. Da salat nuturkeun salatna umat Muhammad. Teras hajina umrohna nuturkeun umat Muhammad. Nuturkeun. Malah anjeunna di sababaraha katerangan diuningakeun anjeunna sababaraha kali dipiwarang imaman umat Muhammad teu kersaeun. Anjeunna maparinan lolongkrang atanapi hak ngaimaman teh ka imam-imam anu memang geus diangkat ku jamaahan di masjid sewang-sewang. Mangga salira nu langkung pantes kaula mangan ukur ngalakonan naon anu parantos ditetepkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kitu Nabi Musa teh. Tawadu ngan palebah nyang hareupan episode akhir zaman ta ieu mana memang lain perkara anu enteng. Abot kacida pemirsa, abot pisan. Ayeuna mah karek sabaraha duka sabaraha persena akhir zaman ayeuna teh ngan tanda-tanda geus ditembongkeun. Oke ibadah haji teh engke dina waktuna geus deukeut kana kiamat moal aya deui. Tah ayeuna geus aya tandana. Oh geuningan kitu. Dina Al-Qur'an teh geuningan naon ku Allah diuningakeun walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Teu saeutik zaman kiwari loba malahan mah anu mampu kaditu tapi kahalangan ku makhluk nu leutik anu lembut nyaeta corona teh. Teu bisa pan kaditu teh. Malah dina jadina oge cenah anu ngalakonan ibadah haji, ibadah umroh teh kudu karantina. Memeh indi di karantina. Nya memeh hibar teh di karantina. Engke lungsur tina pesawat di Jeddah di karantina deui. Asup ka Mekah teu waka bisa langsung tah ka Masjidil Haram di karantina deui. Tak engke rek ngalakonan mikotna keluar heula ka titik mikot, keluar ke arah sup deui. Terus we ngalakonan umroh, ngalakonan haji. Terus ngalakonan umroh haji mah dikerem deui bae. Kitu we jeung kitu. Ya memang kumaha tuh protokolna kitu nya. Protokolna kitu. Ieu hartina yen tanda-tanda kiamat nu leutik geus ditembongkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kumaha urang ngarespon? Tangtos ngaresponna kedah ku iman. Insyaallah sasieun sabeunyeun lamun teh mah aya ngancik we dina ati iman sanajan sagede dzarrah oge Allah meunteun yen imanna teh hade sanajan sagede dzarrah insyaallah urang bakal dipasihan sanggup ku Allah yang hareupan rupa-rupa ujian cocoba jeung sagala rupa anu patali jeung kajadian-kajadian ayeuna. Oge kalebet kieu ulama-ulama, ustad-ustad di urang, tuluy bae geuningan dikukuntit. Bahasa legegna dipersekusi. Persekusi memang ayeuna mah teu diudag-udag deui ku aparat, teu diudag deui ku macam-macam lah sigap ti heula. Tapi ayeuna mah kitu tah ku buzzer, terus ku jalmi-jalmi urang teh, urang mana nya eta ujug-ujug kitu, ujug-ujug kieu tah urang teh teu ngarti. Tah kumaha cara nungkulanana tangtos urang teh nu pokona kudu silih bela. Jadi abdi gaduh pamandak, gaduh kamandang sapertos upamina teh mah aya hiji ustad ngumpulkeun dana, teras danana teh kenging 30 miliar. Aya we jelema anu celetuk kieu. Ditilep dikitu jeung sajabana. Tah ieu teh kudu dibela. Bela we. Ulah ningali bener jeung salahna, bela we ayeuna mah. Naon sababna? Sabab ieu mah geus asup kaulinan media. Kita sudah memasuki permainan media. Nya, ulinkeun, mainkan kan kitu. Jadi abdi gaduh kamandang tokoh-tokoh anu boga pangaruh ari abdi mah teu gaduh pangaruh. Muhun dina ayeuna oge mung sakedik rumaos lah kitu sanes tokoh nasional, komo tokoh internasional mah sanes. Ukur tokoh sa-RT-eun pribados mah alhamdulillah sa-RT-eun eta kitu kabeh deui kan sababaraha jalmi bisa mangaruhanana teh.
Lamun teh mah tokoh-tokoh Islam, Muslim mengaruhan insya Allah engke bakal imbang. Da dina dunia maya mah, dina dunia netizen engke lain bener jeung salah deui, tapi pihak mana anu panglobana kenging pangrojong. Nah pangrojong lai, nah pangrojong nanti beureum teh nya tanda cinta atanapi peduli jeung sajabana seueur ikon-ikon anu memang ditawiskeun ku media sosial. Tah beuki loba dukungan rojongan pangrojong ka tokoh-tokoh urang anu memang disedak difitnah, insya Allah lamun saimbang eta bakal ngalahirkeun cenah euy loba nu ngabelana tah kitu. Da dina dunia maya masa anu panglobana ngabela eta nu bakal jadi viral. Tapi urangnya kedah diviralkeun. Tangtos ieu kedah aya gawe bareng. Kedah aya naon teh kerjasama. Lamun aya kerjasama gawe bareng insyaallah tokoh-tokoh urang teh bakal biasa we. Biasa da abot atuh pamirsa ayeuna hiji jalmi disedek difitnah rupa teh abot kitu nya. Difitnah nilep duit 1 miliar we waduh. Urang mah pan can lebah di nya oge geus kalepek. Can kaawakan go urang mah. Wangsuli kana poin urang eta nyaeta yen nasib Ka'bah akhir zaman teh bakal kahiji teu dijugjug ku jalmi-jalmi. Boh keur haji, boh keur umroh. Nu kaduana ku sabab sepi, kosong, teu aya nu ngurus, teu aya nu ngatur, akhirna aya hiji jalmi anu dedeg pangadeg dicirikeun ku Rasulullah mastakana herang bolenang, teras 2 sampeana pengkor nya tuluy ngagunakeun pakakas ala kadarna, bedog kampak jeung sajabana, tapi kusabab Ka'bah geus dicabut aurana, geus dicabut energina ku Allah Subhanahu wa taala, eta Ka'bah teh hancur. Sok sanaos aya nu nyebatkeun cenah Ka'bah mah moal hancur, tapi diangkat ku Allah Subhanahu wa taala. Allahu alam. Tapi nurutkeun ieu hadis mah Ka'bah dina tungtung episodena bakal dihancurkeun. Da Ka'bah mah makhluk Allah. Ke Ka'bah nu pangheulana dibangun, oge Ka'bah nu pangheulana anu pangakhirna dihancurkeun. Nembe geus kitu mah kiamat. Nol teu aya naon. Tah naha urang teh ayeuna kedah nyirian jalma-jalma anu siga sejajah teu kudu. Da ari geus asup kana waktuna mah moal tiasa dikukumaha. Moal tiasa dihalang-halang. Nu pokok mah nyaeta urang kudu ngajaga kayakinan urang. Sabab ku Rasulullah digambarkeun kiamat moal kajadian nepikeun ka eueuh saurang oge anu nyembah Allah Subhanahu wa taala. Satungtung aya nu nyembah Allah insyaallah urang bakal nya bisa digambarkeun nyalametkeun alam dunia ieu. Satungtung aya keneh nu sujud, satungtung aya keneh nu ruku, satungtung aya keneh nu nyembah ka Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Insyaallah. Sok sanaos ujian mah ujian namina oge. Pasti moal liren-liren kangaran ujian. Tah gitu janten nasib Ka'bah di akhir zaman mah kondisina kitu. Amun teh mah ayeuna kondisi Ka'bah teh dijugjug ngan jumlahna ngurangan, teras teu aya urang Indonesia anu ngajugjug boh keur umroh boh keur haji, eta mah ngan saukur sabaraha sepersekianna tina alamat tanda akhir zaman anu sebenarnya. Mung ieu teh ku urang kudu ditapak urang. Oh geuningan kieu. Tanda leutikna wae mata keung. Komo lamun geus asup tanda gedena, tanda badagna. Alhamdulillah pamirsa, pedaran ngeunaan nasib Ka'bah di tungtung zaman, di akhir zaman, parantos ka pidangkeun dina danget nu ayeuna. Mugi-mugi ageng manfaatna, oge mugi-mugi urang tiasa metik hikmahna, kaala ilmuna. Insyaallah tiasa dimangpaatkeun, dilarapkeun dina enggoning yang hareupan rupa-rupa masalah ujian kahirupan sapopoe. Mugi-mugi urang salawasna aya dina pandang tayungan Allah Subhanahu wa taala
Sakitu nu kapidangkeun bilih aya tutus langkung ke panghalang bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur da jembar pangampura cag sampeureun tunda alaeun dipungkas bae kudoa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.